Lamun ngomong ngeunaan lebaran bingung. Rek balik jeung rek datang geus bingung. Matak sim kuring mah ieu teh dikurut, huis jangot dikurut. Jadi ieu mah kolot. Jadi kolot mah lain pentaheun, bereheun. Sabab tahun kamari ieu dibersihan dang dan satakra kabak. Duit anu aya dina saku beak, dina loket lenang, matak mending make pola ieu we. Daripada jika barin make pola kasurupan. Kamari. Lah kasurupan teh kudu apal heula silsilahna. Aya nu kasurupan. Wah, saha ieu? Aing Abah aja. Nah, ada Abah aja macan maut. Salah. Aing Abah Aep. Abah Aep aya kene. Aduh, salah kene. Aing Abah Edi. Abah Edi aya kene. Alah, saha atuh nu geus maot? Tanyakeun. Anu geus maot Abah aing jeung Abah sia. Jadi eta kudu aya teorina. Maka rek nying hareupan lebaran duit geus beak, rek balik lebaran duit geus beak. Pamajikan perhiasan geus eueuh. Beungeut teu kaset. Ya jadi masalah mah beungeut teu kaset. Tapi beungeut teu kaset jadi bagja lin. Jadi bagja sabab jelas arek kumaha menta. Pikarunyaeun boro-boro mere tipe kitu mah geus aya mah urang ngelehan maneh. Anu lebih parah eta. Duh hawatos deudeuh teuing kaset bageur hampura Abah lain teu hayang mere. Ayeuna lamun ngora keneh wajar. Lamun cek barin tadi cek tadi teh ngomong ngeunaan mabok. Dasanya mah mabok mah gampang. Daripada urang mabok minum obat bakal ditewak ku polisi, daripada urang mabok minuman keras mahal, mabok anu enteng tapi teu ngabahayakeun. Sok dahar ti kotok sarantang. Lamun teu mabok keureup ceuli. Jeung mabok ku ti kotok mah moal anu newak polisi ge moal teu nangkep. Mabok kunaon ieu? Inum ti kotok moal tewak. Hayang rada haseum make ti ucing saeutik. Geus. Mabok teh saja mah gampang daripada ayeuna mabok lieur, leumpang da delegan. Anjing digolong sia ku aing. Kunaon ari sia aing mabok? Nginum naon eta anjing anu laluhureun kulkas ku aing diinum. Nah da eta mah kopi. Kopi gitu. Pengen hese naik anjing. Jadi hal-hal anu mabok ke aduh aya teorina. Nu teu mabok tapi ngomongna mabok junjun. Aduh genah pisan. Eta mah tara mabok tapi ngomongna ngajiwaan jelema mabok luar biasa. Nah make kitu. Atuh kudu jadi pasali. Ada sekitar aduh. Tah pangabdi kieu. Loncer. Anu paling gede mah cepopon lah. Luar biasa cepopon mah tina turun badan dipikeun naon dieu teh? Naon turun badan? Bode dari sep nya. Nepi ka turun badan, nepi ka adegan diperkosa bisa jadi bahan. Nah, eta popon mah. Wah, abdi gua. Diantep we dina angkot ke. Nah, eueuh meni teu usik-usik. Teuing, da ngeunah atuh. Peureun ku salaki geus boseneun. Yang diperkosa teh di Umar yo. Sia teh salaki dicarekan. Sia teh lain minum jamu, panya aing teh gede, si horeng nilep. Tapi bahaya eta. Ulah sok nunuskeun salaki pon. Ulah omat. Jeung popon mun dadegan kitu ulah sok nembongkeun kalakuan anu kaleuwihan. Nginum obat saderapat 50 bungkus. Ya mah sehat salaki teh kabagian lawang atuh. Ulah penggeus anu biasa-biasa anu pasajan sawajarna we. Apa? Dari ngan ulah sok teh ngalayanan salaki teh nyalik sih. Ari kieu. Ai siang geus meuli beas ke isu. Pasien pamajikan. Tah aing dibere 2 juta. Tah lamun kitu. Eta pagawean popon luar biasa. Saya salut ka popon, matak popon rumah tanggana nepi ka ayeuna awet rajet. Tidak digabugan. Oke. Hamunten. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri kene. Mohon maaf lahir batin. Selamat dan permios. Para pemirsa,
sanaos ayeuna parantos nincak bulan Syawal namung emut kamari Parlin dina kaping 28 saum dongkap ka Rorompok. Waji cenah abdi teh kamari ngimpen tepang sareng Aladin. Abdi nyuhunkeun bumi ceruk di pasihan cenah. Abdi nyuhunkeun mobil ceruk di pasihan. Bareng abdi nyuhunkeun THR kali itu cenah ka Pak Haji Taufik THR mah. Temetu teh Aladin. Kumargi Pananggalan Masehi sareng Hijriah sok benten. Jadi kadang-kadang lebaran teh sok mokprok sok pas gitu. Kantos sabaraha kali urang lebaran di Jumaah. Kantos 17 Agustus pas pisan di dana lebaran gitu. Mung untung teh can nyobian lebaran pas waktosna sareng bulan puasa. Cipta be urang puasa kene. Mung kadang-kadang kan di urang aya istilah kalapa biji dicungap janten kasalahan jolna ti diri urang sorangan. Apa aya ajengan cepopon nuju masihan tausiah di masjid di Syawal gitu. Alhamdulillah para wargi sadayana ayeuna urang parantos nincak sasi Syawal deui. Hartosna dina sasi Syawal mah urang teh teu kedah tuang sesulumputan gitu. Baru osok. Si ajengan eta. Da jangan eta mah. Mun imaman Yasin mung 5 ayat. Wah, ai kedah mah atuh kedah enggak anu tepan teh. Yasin 5 ayat mau ngagijileg gitu kan. Biasa ngawitan mah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innalaka binal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Diterima ayat dengan dijelekeun Fatihah gitu. Yo mustaqim siratal sanes gitu. Kejadian di lemur mah da araneh atuh. Kapungkur satu acan aya alat-alat mah pemilih simkuring di lemur simkuring pagar ageung paya musabakoh teh mangaya ditako kaleng breng eureun kori sareng kori teh kitu waktos mung 7 menit sewang teh nu ngaos teh kitu janten kakocapeun ya hiji patandang gitu nya tos breng kedah ngawitan eta milarian ieu seratna susah gitu geus 1 menit 2 menit ka genep menit setengah ka penak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad breng. Sadaqallahul adzim. Ponok kada teu juara. Tah, kayeunakeun sok aya. Jajan sari tilawah. Pada lembur mah pomi naon sok dilau-lau, sari tilawah teh juga maca sajak gitu kan. Biasa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tadi lalu teh ya. Aku berlindung sore tilawah gayaan dari godaan setan berkutub. Berkutub tidak terkutuk. Tapi orang naon cara hikmahna gitu salah-salahan agama ieu mah kenyataan. Da margi kenyataan itu di simkuring aya pangsinan lebe. Aneh lebe teh resep pisan kan lalajo boro bagong. Dan boro bagong ngadu bagong. Di lembur simkuring di Pagarageng masih kan kebiasaan ngadu bagong, jajan bagong diadukeun sareng anjing gitu nya. Hiji mangsa teu aya teh MC sok biasa nga-MC-an ngadu bagong teh gitu. Wah aing cek kumaha masuk nge-MC-an mah ada mah make sok masarakeun panganten apa cenah. Sok atuh mama cenah tuh buka heula ieu supados salamet cenah ngadu bagong teh kitu. Biasa. Assalamualaikum. Mangga para wargi sadayana urang kawitan ngadu bagong teh mugi-mugi ieu lancar. Ima ka anjingna wa ima ka bagongna. Atuh terkenal mau ima wa ima biasa we eta. Tapi hikmah sasi siam kanggo ibu-ibu janten langsing cepopon pan lungsur salirananya lungsur laos saresna upami ibu-ibu hoyong ngalungsurkeun kita anu berumpak-umpak dina patuangan saja biti saum teh ayat paraki anak urang sing seueur ngaleut ciasa kerang sadinten minimal 7 liter orang cepopon lek ngaleut bari ngaleut teh
dia dicabak, ditepak ke urang teh. Nyerahkeun siang. Insyaallah bakal damang. Urang tebang di perangan di Upayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.